Sabah kawin ge acan. Peda we tamat sabah. Maksudna teh sarbel hayang rujak urang mah. Oh, hayu atuh neangan tukang rujak. Irahatin. Oke, tong hareup. Atuh heula keneh. Terus gadeng lah ieu payuna. Nama awang rewaskeun we gitu. Urang rewas ya. Kumaha menjantungan? Eta derita lo. Dasar bocah. Lain di daerah kamarana. Erek neangan tukang rujak con. Paingan. Paingan naon? Eta banget juga rujak bubuk. Susu sia mah. Ya kurang bedakeun. Deui kala deun uyuh. Emang mana apal di mana tukang rujak? Apal tadi urang nempo. Emang di mana con? Di handapeun langit Mel. Serius, urang teh nanya. Heueuh urang ge pan serius. Di mana atuh, Con? Marane lempang ka luhur. Tah di luhur aya tangkal alpukat. Ya naon hubunganana tukang rujak jeung tangkal epukeut? Deh kana lah da cenah anggeus ngomongna. Geus lah, henteu didanyakeun mah aing maek balik we. Ih ulah atunya. Sok atuh bejaan con. Sok atuh bejaan con, da bager, da kasep, da minak jinggo. Ya sok atuh bejaan con, da kasep. Gini, maneh nahinanya ke urang. Ih, pugu urang teh sarebel hayang rujak. Pokona mah maneh salah. Pokona mah kana luhur maneh nya. Tah di luhur aya tangkal alpukat. Tah di dinya tukang rujak rengiuhan. Oh nya atuh hatur nuhun con. Manya ngan nuhun hungkul. Terus naon deui? Heula gope. Mel, Naon tin? sok berean heula 500. Bung bisa teh digantian. Moal ke digantian gope. Ada gope teh sabaraha? Pokona mah gope teh loba we. Heula atuh acan ya. Cip, lumayan euy. Gope. Puas katipu maraneh ku aing balik lah. Tah, aya nama ku urang barudak awang gawean. Tah mumpung aya suratna. Aing teh lah. Tah, aya nama urang awang nyuput lah. Awang sempokeun. Yeuna tangkal alpukeut. Heueuh tin. Tapi mana tukang rujak nawat eueuh Mel? Tina, itu aya kertas. Oh, Mel, ieu surat naonnya? Buka atuh sok we baca. Ya tuh baca ku si Mel. Pugu urang mah teu bisa maca. Mah dia geus jebrog teu bisa maca.
Geus ganing lah sok baca. Jala calong baca jalanya. Kepada yang menemukan surat ini, mohon maaf, Anda belum beruntung. Cobalah beberapa saat lagi. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Terus nomor tujuan, biaya Rp400 per menit. Tertanda Acon. Siga operator telepon wae. Anjir, ku aing si Acon mun kapanggih awas wae.